dipasieumna ku galineung pirigan wiyaga resmi Kasinomanan ti Mekar Budaya. Mangga para wiyaga resmi ti Mekar Budaya saupami rengse dinangdosna diantos di luhur bangku bongkok ngaronyok ngariung bungkulu daya tebih ti papalayon bangku makin hadiah kemang kastori paring lan angin-angin abzogo zalilul akbar wal muhibatun lala makhluki fil adhar Mekar Budaya diandap Magelaran. Eta teh saha anu ngariung di panggung itu mohon apon rombongan Mekar Budaya. Oh baiklah atuh mani halurung halengan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para rombongan anu kusing kehormat, seni budaya Benjang anu dipimpin ku Bapak Acep, anu mana mantena parantos hadir di ruang kumpulan. Mudah-mudahan seni budaya tuturunan urang, karuhun urang nyata seni budaya Benjang ieu urang memulai ku urang sadayana. Kalawan jaga hiksa dina sagala bidang kasalamatanana, dina sagala bidang nyata kaniuhanna jauhkeun. Mudah-mudahan salamet anu ngahibur, salamet anu dihibur. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana simkuring keluarga besar Ibu Isung, Bapak Dadi, mudah-mudahan dina ranget ieu mantena ngayakeun seni budaya Benjang ieu ulah jadi tunggu sirungan datang supaan gandar kakaitan. Anu mana mantena aya ngalisankeun bila mana ketos beren sepitan Muhammad Padri bade dihibur ku seni budaya Benjang MB saurna teh. Saeta lisan eta mudah-mudahan urang sadayana doakeun Ibu Isung, Bapak Dadi oge sekeluarga Asep Fadil, mudah-mudahan aya dina ginanyar keselamatan tahun ku Allah Subhanahu wa taala sian kaluwina. Bapak Ibu simkuring sekeluarga besar anu dipihormat Bapak Ketua RW, Bapak Babimas Babinsa anu kusip dipihormat, Bapak Ketua RT oge Karang Taruna, urang sami-sami ngajagi naon rupiah dina seni budaya ieu sing aya dina kalancaran kalawan kasalamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge hapunten ka para tatangi-tatangi mun tebina bucaketna bok pilih aya anu teu damang kagandengan kariweuhan sim kuring nyuhunkeun dihapunten sabodaya ning kalalepatan. Kumargi ieu ngalaksanakeun dina hiburan ieu aya sanes ngalaksanakeun ngucap lisan ulah jadi mamala ka urang sadayana. Rupina sistem kuring sambutan sakitu bae. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kembang gadung kurang merasa koji syukur sayang aku koji syukur jaga diri karena kepala karunanya betul yang mati ibu haji tapi maju asa kedapat kita pakauan haturana bapak hajat di
diserangan ibu hajat deui anu bageus eta dapat eyang hajat anu mana eyang hajat diserangan ku anu gandeng anu mana hoyong atepa ibu hajat anu bageus yang apeun mah ibu hajat lawil johan aya cenah iraku patet bangsono adegan deui sanuti sana pategan yang apeun lawil johan namuhi bahkan kadati hajat anu bageus deui ibu hajat anu nyaah deui saya ategan aya ategan mangga urang sasarema ari maju kemah ategan dari kabung ategan bageus eta anu Bye.
Oh
anu ngaparaan dargani gerarap mengkeun berbayung gerabukakeun Robiang raja jatuh berbayung gerabu painganan hariring lain kuring haleang lain sanajan urang ayeuna heueuh capek-capek kita tugas kitu nya teh urang teh abah teh bagja ongko ka dieu teh bunga ningali MC ditungkulan wae ayeuna bagja pisan ditungkulan ku Pimi itu cenah abah teh ka dieu teh sorangan jeung si Abu Sabu kuda yang putih assalamualaikum sayang kuda yang putih di dalam kandang janda mana Tuhan senangi ayah kuararani ada kainung air janda yang putih berambut pirang kuda mana bersenang kuda yang putih di dalam kandang janda mana bersenang janda yang putih
putih berambut pirang. Cenah mana tua senangi. Cenah yang putih berambut panjang. Sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada dana kabur suaminya. Mau diramkan lihat anaknya. Ada dana kabur suaminya. Mau diramkan banyak anaknya. Hebat bu, mana bu? Aduh, lain hebat deui. Ieu mah geus terbukti ampuh. Paingan Mana eta ditembokeun bieu amu? Usaha. Si Seko. Si Seko tukang payung. Naon ate. Alhamdulillah. Aduh. Itu ate eta payung can dipacan disawer tukang payung ka dieu tukang payung can disawer. Ka dieu. Bu, Ipan, danges umum, lamun amu norojol kalapang, ku hajat teh sok pura bere dudu telu, dudu loro, dudu kue, ku hajat, amu mah tarayang di bere gede, sabaraha, umumnya jeung batur, sabaraha, sananyuy, ku hajat, alim atang, hayang nu beureum mah. 100 eka. 3 Yahya. Kopeahan. Assalamualaikum Bu Hajat. Cidi itu kidut ya teh. Ngahalangan. Jeung muluhan jeung duit jeung naon. Assalamualaikum Pak Hajat. Nu beureum. Nu beureum. Kurang sih teh. Sisa. Aduh. Mana pikir ka awut-awutanana eta pun. Abah tuh. Maju. Maaf, mundur. Batito. Dipilih telah. Iya beres. Ampun. Naon sih teh? Sini lihat ini sayang. Naon? Saha? Naon? Di naon? Oh turun aja. Tukarkan. Kadia turun. Abang. Aduh. Ini kumaha. Ate. Opi ini can disawer ate. 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 Ayo dia can disawer. Hei. Mereka mana eta wah. Amu. Mun ngareneng mun kemar amu. Pak Hajat. Nu beureum alhamdulillah. Iya Om Edi can disawer jago asuh. Ate, ate. Ayamnya bang pangambung cenah. Pikir-pikir mah aing nu gogorowokan dari aing nu mere. Abah, ayeuna tugas kari nguriling kanu nganggo asup panitia. Oh benar. Musrik, ate ke panggung heula ate. Ieu MC jeung Aedi can dicecep ku ate ya.
pamali adegan-gan mana baik hati sebenarnya musik tak gening Edi oh kadalang ya mas nama aduh jajah oke spesial 9.000 binatang sempurna berkumpulan berhiasan bata-bata panjang kerang-kerang di pasir putih di antara mereka kita duduk berdua menyanyikan lagu cinta yang ramai dalam suasana sunyi itu kamu jadi satu ketika tiba-tiba ombak di laut pasang cinta kita berdua juga pasang sayang ketika tiba-tiba ombak ada tukang payung nges ambung nges kari tukang tenang sejak mentang kayang agung kagusti nu maha suci mamang lesir abu lesir sejarita bisa sallallahu alaihi wasallam sampan dan jantikan kanan mugia dan sesama kasayan sama saudara yang akhir garapan di Mekar Budaya nganggo lagu nah dadali Mekar Budaya
Mata